Milu diuk di dieu euy. Rarana sih. Saneng. Tong ngajakan pasianya orang hoream pasea. Saha urang keur laleuleuh cicing hoream. Lain deug gitu nu pangmeulikeun kopi juk. Roti. Kopi. Dinya sok hayang aneh-aneh wae di dieu hayang roti komo di dinya mah hafal urang resep dinya mah roti bakar da di mana atuh wayah ki roti bakar da beurang gitu. Urang teh jadi hayang curhat. Mata kulang ngajak urang pasea cicing urang mah rek curhat. Urang tadi menang telepon cenah sawah teh balalangkar cenah kitu. Nya da biah mah. Engke dagangna ge magrib, apa tukang roti biah urang ge apa. Naon ai maneh nu didenge atuh? Jadi paling engke magrib we lah. Jadinya nyiram hayang roti bakar sagala. Lain roti bakar lain pangmeulikeun kopi. Pangmeulikeun kopi. Heeh, kadenge. Heuh atuh ari kadenge mah naha atuh make nyebutkeun roti? Dina hayang roti sagala di dinya. Kopi ieu kopi. Engke magrib. Dan mun teh salam startna jam 5 cik atuh Urang dinya hoream. geus nu nyari. Urang keur hoream pasea ieu sawah urang balalangkar cicing. Ah, Nya roti bakar urang ge apa kadenge. lain. Kopi urang tunduh hayang melek. Henteu nepikeun ka subuh dagangna oge nepikeun ka jam 12. Roti bakar mah. Adim. Urang tunduh hayang kopi lain hayang roti cek maneh. Cik teh geus ngomong hoream pasea. Heuh urang ge hoream, keur hoream. Ulah sok ngajak pasea, urang pangmeulikeun kopi, maneh ge meuli kopi juga ameh nyambung. Astagfirullah. Hoream geus ka itu ah. Kep beuting magrib jam 5. Kok Saha? roti mah. Astagfirullahaladzim nya Gusti nu Agung. Batur titah pangmeulikeun kopi nya urang teh hoream pasea mata ku aing teh disarenteng oge. Ah. Sok angger da aing teh geus puguh hoream pasea kalajig mantau ka mana titah meuli kopi ge karaka indit. Majar hoream pasea saha nu hayang pasea aing mah hoream.